Bubukaning carita dina tahun 1878 kacatur aya hiji lembur anu pernahna teu pati jauh ti pusat daya. Eta lembur katelahna lembur Cikawung. Kaayana subur, pasawahan daga upluk aplak jeung loba oge kebon-kebon anu dipelakan ku tumbuhan anu ngahasilkeun. Utamana mah tangkal cengkeh. Harita lembur Cikawung geus kakoncara ka mana-mana. Kawentar gemah haripah loh jinawi kaayaan masyarakatna kacida suburna. Sanajan harita bangsa urang masih dijajah ku Walanda, tapi di lembur eta teu aya jalma anu malarat komo sampai teu bisa dahar mah. Kaayaan lemburna oge katempo bersih matak pi kabataheun. Cai walungan curcor di unggal juru katempo meneh herang ngagencerang mata koas. Jalan-jalan geus ditata rapi, lega jeung sapa panjangna ditap ku batu. Lamun dipeuting katempo caraang. Lantaran di pinggir jalan anu kausupna jalan gede dipasangan lantera hampir di tiap imah. Dina hiji peuting jalma-jalma karek baralik ti masjid bada ngalaksanakeun salat berjamaah isya. Kaayaan eta lembur katempo meuni bengras, langit lenglang taya aling-aling dihiasan ku bulan purnama anu muncorong nyaangan sakuliah madhab eta lemburan. Ditambah deui ku pating kariceupna bentang anu baranang nambah kaayaan beuki mata koas jeung pika betaheun. Kaayaan kitu tangtuna matak buah pikeun bararudak. Harita oge kadenge barudak geus pating gertek pating cerewet ulin-ulinan paudag-udag jeung pada baturna. Kitu oge kolot-kolotna kadenge rame gara lecok ngararobrol, aya nu di buruan imah, aya nu ngadon ngawang di pos ronda, di warung jeung di alun-alun balai desa. Lolobana ngobrolkeun masalah tatanen anu sakadeung deui bakal panen. Tapi waktu maranehna keur saruka bungah kitu, ujuk-ujuk pudul datang puluhan soldadu Walanda ka eta lembur. Adenge sora patu-pating katepluk, awor jeung saro barudak anu lalumpatan sareuneun. Eta soldadu dipimpin ku Kapten Soma. Cenah ari Kapten Soma teh bangsa urang pribumi, kurut pimpinan rampok baheulana mah. Anu kutuan Menir Jensen nyaeta saurang wakil residen zaman harita diangkat jadi komandan pasukan Kenil. Teu heran lamun Kapten Soma kakoncara galak jeung barangasan. Teu kaop lamun aya bangsa pribumi anu wani ngalawan ka pamarentah Walanda, lamun teu disiksa nya langsung ditembak mati. Atuh jalma-jalma nu keur pada Sukabungah tadi ge ngarasa sieun jeung tegang. Barudak bating baretak lalumpatan ngampih ka imahna masing-masing. Ari jalma nu karolotna teu awewe teu lalaki dipaksa ku soldadu kudu kumpul di alun-alun. Teu meunang aya nu baha, sabab lamun teu daek resikona berat, sok disiksa malahan aya nu sampai ditembak di tempat. Sanggeus kumpul di alun-alun sakabeh jalma-jalma di tengah baris pikeun ngadengekeun bewara ti Kapten Soma. Atuh sakabehna ge nurut. Gubat baris bari jeung ditodong ku bedil. Teu didapok kadenge Kapten Soma ngomong. Dengekeun ku kabehan. Poe isukan ka lembur ieu bakal liwat rombongan gegeden nyaeta Tuan Edward. Anjeunna rek natamu ka Kanjeng Bupati. Ku kituna maraneh kudu nyambut kadongkapan anjeunna. Teu meunang aya nu baha, teu meunang aya nu mumpang. Lamun rombongan lewat maraneh kabeh kudu baris mere hormat. Nu boga dahareun kudu mere dahareun. Karti cek Kapten Soma mere parentah tegas. Kahartos, kahartos, kahartos. Cek jalma-jalma saur manuk. Halus sakali deui kami ngomong. Ulah aya nu sampe wani mumpang. Kabeh kudu ilu nyambut rombongan Tuan Edward. Mun aya nu teu datang pasti urusanna. Cek Kapten Soma bari ngangkat leungeunna kana beuheung anu ngartina anu wani mumpang bakal binasa. Sabot jalma-jalma lembur keur ngarariung di alun-alun. Di tempat anu sunyi aya 3 urang jalma nu keur ngawaskeun. Kabehanana make pakaian sing sarua hideung. Si horeng eta 3 urang jalma teh nyaeta anggota kelompok Gagak Seta.
Ari kelompok gagak seta nyaeta hiji kelompok pejuang anu dianggap musuh ku bangsa Walanda lantaran sok nyieun bae kariweuhan ka bangsa Walanda. Eta kelompok gagak seta teh kacida kuatna, terkenal jarego silat jeung main pedang. Di antarana aya saurang jawara awewe anu terkenal anu katalahna Nyai Kembang. Ciri-cirina dina bajuna aya gambar kembang malati, ari beungeutna ditutup ku cadar. Eta awewe ku bangsa Walanda boh ku tantara kenil pang dipikasina. Kadenge salah seorang tina tuluan ngagarendang. Ieu beja alus. Urang kudu gawat lapor ka pimpinan. Cek salah seorang anu boga ngaran Darminta. Anu duaan syukur unggut. Tuluy salah seorang mere isyarat mundur. Akhirna nu tiluan kakatayapan mundur terus les deui di tempat eta. Ari jalma-jalma lembur masih keneh karumpul di alun-alun. Kapten Soma satuluna manentahkeun bubar. Geus ngan sakitu kebewarati kami. Ayeuna maraneh kabeh geura balubar. Sakali deui ulah aya nu wani mungpang. Cek Kapten Soma. Geus diparentah kitu mah sakabeh jalma-jalma ge pada bubar. Satuluna Kapten Soma jeung anak buahna oge arindit ti eta lembur. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan di hiji imah anu pernahna ditungtung lembur. Hiji imah leutik tapi resik. Ari nu boga imahna ngaranna Mbah Surlan. Boga pamajikan katalahna Ambu Warni jeung saurang anak wanoja hiji-hijina anu ngaran Nyi Mas Kurniasih. Di eta lembur Nyi Mas Kurniasih teh kasebut bentangna. Buuk galing muntang gado endog sapotong pakolitan koneng umyang. Wah geus pokona mah geus eueuh babandinganana bae hese mun digambarkeun gageusana mah. Harita kadenge di imah eta keur pada gerecok ngomong. Kumaha atuh abahna? Pan ari isukan teh urang geus paheut jeung Mama Kiai Sodik. Anjeunna bade ngalamar si Nyai jang pijeudeun Den Arif. Sedangkeun tadi pan aya parentah teh soldadu. Urang kabeh kudu nyambut riwatna rombongan Meir Edward. Cek Biwarni kade ngomong ka Mbah Surlan salakina. Ari Mbah Surlan katampa ulang-ulang bingung. Teulah karek maena kade ngenembalan. Lamun kieu kaayana mah kapaksa kudu dibatalkeun. Tembal Mbah Surlan. Teu bisa kitu bae abahna. Bisi di dituna geus sasadiaan. Duh, kakara bingung kumaha nya. Lamun bisa mah kudu aya nu ngabejaan ka ditu. Cek Mawarni deui. Ya hiji-hijina jalan mah abah ayeuna kudu indit ka lembur Cipeuteui. Nepungan Mama Kiai Sodik pikeun ngabejaan kaayaan di lembur urang. Cek Mbah Surlan. Ari abahna kudu indit peuting-peuting kieu mah kuring teu tega. Teu moal merean moal kuring ngomalang abah. Cek Ambu Warni. Muhun abah, kaayaan ayeuna teh pan nuju teu aman. Kumaha mun pendak sareng rampok? Abdi ge melang abah. Cek Nyi Kurniasih ilu ngomong. Tapi daweuh deui jalan atuh. Daripada isukan memakiai kadarieu urang atuh nyampak di imah pan mata kuirang. Terus babaku nama abah karunya ka anjeunna. Cek Mbah Sura nu sejen caricing. Ya ayeuna mah ulah loba pikiran, insyaallah abah ge bisa ngajaga diri. Pokona abah ayeuna indit. Jawab Mbah Sura nyambung deui omonganna nu tadi. Tuluy harita keneh maena indit ka kamar rek disalin. Sanggeus saged Mbah Sura katampo kaluar deui. Abah indit ayeuna. Cek Mbah Surlan pamit. Nya atuh hari itu bisa dicara mah kade abah ge hati-hati di jalan. Cek Mak Warni. Ari Nyi Kurniasih ngan syukur mencrong. Teuing kumaha hatena ngarasa seseblakan. Sanggeus Mbah Surlan indit, Mak Warni jeung Nyi Kurniasih narangtung rek ngarampih ka kamar masing-masing. Karancian pantana Nyai. Terus gawat care ulah peuting teuing. Cek Mak Warni. Muhun Mak. Tembal Nyi Kurniasih tuluy maena ngaruis pantau jeung jandela saterusna mah maena ge ngampih ka kamarna. Sanggeus aya di kamarna, Nyi Kurniasih katempo guling gasahan ngarasa teh tenang. Kunaon ieu teh karasa sebelakan bae nya? Siga aya kila-kila teu hade ieu mah. Cek gentesna. Panon Nyi Mas Kurniasih terus sulak-suluk nempokeun ka langit kamar, beuki lila rarasaan beuki teu geunah. Jung akhirna mah manehna nangtung
Reket muka lamari lalaunan, tulu nyokot baju pangsi warna koneng, di tengah-tengahna aya gambar kembang malati. Bari mencongkan eta baju nu dicekelna, kadenge Nyimas Kurniasih ngomong lalaunan. Satadina mah kaula teh geus hayang ngeureunnan tina dunya persilatan. Hayang hirup tenang, tapi sigana mah can sampe kana waktuna. Kaula masih keneh kudu ngalakon makalangan, cek Nyi Kurniasih. Sanggeus ngomong kitu rap eta baju pangsi teh dipake kemehna. Bukna nu ngarumbay dibeungkeut, terus rap deui make cadar. Kot kana bungkusan sup diasupkeun kana jero bajuna. Nyimas Kurniasih leumpang lalaunan ngadeuketan jandela, tuluy eta di jandela dibuka. Meuni teu aya soran pisan, kalacat naek, tuluy jurut turun lalaunan kaluar. Sanggeus nutupan di jandela, Nyimas Kurniasih langsung ngeblesat lompat. Saking cepetna sampai nu katempo teh ngan bayangan koneng bae jujur letan. Les teu katempo deui. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang caturkeun heula kayaan Kapten Soma jeung pasukana. Sanggeus meri bewara ka urang lembur Cikawung, marehna geus area deui di markasna. Ari Kapten Soma sorangan langsung ngadap ka Menir Jensen, pimpinana urang Walanda asli. "Di mana Kapten? Apa tugasmu sudah beres?" tanya Menir Jensen. "Siap Tuan, semua perintah Tuan sudah saya laksanakan. Semua orang pasti nurut, tak mungkin ada yang berani membangkang," jawab Kapten Soma. Good. Kamu orang memang bisa diandalkan, Kapten. Aku suka cara kerjamu, cek Menir Jensen muji ke Kapten Soma. "Terima kasih Tuan, tapi saya punya pertanyaan. Bolehkah saya bertanya?" cek Kapten Soma. Menir Jensen rada nyurang. Bari unggutan sirana, tuluy mahena Malik nanya ke Kapten Soma. Tentu. Apa yang buat kamu penasaran dan ingin bertanya sama Ik?" tanya Menir Jensen. "Begini Tuan, saya heran kenapa kunjungan Menir Edward harus ada penyambutan segala dari masyarakat. Bukannya itu malah berbahaya. Bagaimana kalau ada anggota gagak seta yang menyusup lalu bikin kekacauan?" tanya Kapten Soma langsung mengadeh sabara pertanyaan. Mengadeh pertanyaan kitu ti Kapten Soma, Menir Jensen kata poseri, tuluy mahena ngajawab. Good. Pertanyaan itu bagus sekali Kapten. And Ik sangat suka. Tapi sebelum Ik jawab, Ik mau balik dulu nanya sama kamu. Dan kamu orang harus jawab dengan jujur, cek Menir Jensen. "Siap Tuan, saya pasti jawab semuanya dengan jujur," jawab Kapten Soma. Menir Jensen unggut-unggutan, terus pok mahena ngomong deui ke Kapten Soma. "Pertanyaan Ik yang pertama, jawab dengan jujur ya. Apa kamu orang setia kepada pemerintah Belanda atau setia sama Ik secara pribadi? Ayo jawab." Kapten Soma rada ngahulang heula sakedeung, mikir-mikir jawaban sangkan ulah salah ngajawab. Teu dilapok mahena ngajawab. "Jujur saja Tuan, saya lebih memilih Tuan secara pribadi sebab Tuan yang mengangkat derajat saya, Tuan yang memberi makan saya," jawab Kapten Soma. Ngadenge jawaban Kapten Soma anu polos, Menir Jensen ngabarakatak seserian tarik pisan. Good. Kamu orang ternyata jujur. Ik suka sama kamu. Sekarang tinggal jawab pertanyaan Ik yang kedua. Jika posisi Ik diganti sama Menir Edward, apakah kamu orang tetap akan setia sama Ik? Cek Menir Jensen bari Malik deui mere pertanyaan. "Tentu saja saya lebih memilih Tuan, sebab kebaikannya sudah saya rasakan Tuan," jawab Kapten Soma. Good. Ik percaya sama kamu orang. Cek Menir Jensen bari nepakan tak-tak Kapten Soma. Kapten Soma bungah lantaran jawabannya kapake ke Menir Jensen. Satulunya kadenge Menir Jensen ngomong deui. "Sekarang Ik tinggal jawab pertanyaan kamu orang," cek Menir Jensen. "Kamu orang pengen tahu jelas and Ik kenapa kunjungan Menir Edward dari Banten harus ada penyambutan dari warga?" Cek Menir Jensen bari ngalanjutkeun di omonganna. Ari Kapten Soma syukur unggut-unggutan. "Iya Tuan, saya penasaran." Menir Jensen tuluy ngomong deh. "Begini kamu harus tahu ya. Ik dengar kabar kalau Menir Edward akan dipindahkan tugas ke sini. Dia akan menjadi residen di sini. Ik tidak suka karena dia orang terlalu baik sama pribumi. Selain itu, Ik sudah lama bertugas di sini, tapi tidak dianggap. Seharusnya Ik yang pantas jadi residen. Bukan itu?"
Kapten Soma unggut-unggutan. Betul Tuan, betul. Seharusnya Tuan yang jadi residen di sini, bukan Menir Edward. Kalau begitu berarti Tuan pengen menyingkirkan Menir Edward. Jadi kenapa sengaja membiarkan orang-orang menyambutnya? Mungkin tujuan Tuan supaya pemberontak menyusup dan akhirnya menghabisi Menir Edward. Bukan begitu Tuan? Cek Kapten Soma Norowelang ngajawabna. Good. Kamu orang punya otak cerdas. Aku bangga sama kamu. Karenanya, Ik kasih perintah lagi. Pasukan kamu punya harus dibagi dua. Pasukan pertama ikut ngawal Menir Edward. Sementara pasukan yang satunya harus mengintai para pemberontak. Bila perlu, menyerang orang-orang Belanda. Kamu paham? Cek Menir Jensen. Paham Tuan, siap laksanakan perintah. Good. Kamu orang beli pergi. Sekarang siapkan rencana kedua. Cek Menir Edward. Kapten Soma merah hormat. Satu luina mainna balik kanan ninggalkan Menir Jensen. Cek orang teu heula. Ayeuna orang kocapkeun deui Basurlan anu keur di perjalanan rek ka lembur Cipeuteui nepungan moal Kiai Sodik teh Ramana dan Arif. Basurlan ngahaja leumpangna motong jalan bari sasalingkeran supaya leuwih cepet anjog ka kampung Cipeuteui cenah. Ngan pas sampai di hiji jalan anu berasna ka lembur Cipeuteui teu kanyahoan ti mana datangna ujug-ujug aya sababaraha urang kenil anu menggatan jalan bari nodongkeun bedil. Eureun. Cek salah saurang kenil bari nodongkeun bedil kana beuheung Basurlan. Atuh Basurlan kaget, reg manehna eureun. Saha andika? Reka mana? Tanya kenil anu tadi. Ampun juragan, abdi mah rakyat biasa. Nami abdi Surlan. Tujuan sim abdi bade ka lembur Cipeuteui. Cek Basurlan ngajawabna siga anu sieun abdi teu dicuriga maksudna mah. Bohong. Maneh pasti anggota pemberontak. Teu mungkin jalma biasa, lunta-lanta puting-puting kos kieu. Maneh pasti mata-mata. Cek eta kenil bari tuluy marentahkeun ka anak buahna. Tewak kata jalma. Cenah, teu kudu dua kali merentah, dua orang anggota kenil langsung kep nyarekelan dengan Basurlan. Tapi Basurlan dari jama bolostrong. Pas dua orang kenil nyarekelan dengan Basurlan langsung dongkok bari nyabetkeun sukuna dipake nyapu kenil anu nangtung belah katuhu. Ceprot, budak, kubrag. Saurang kenil langsung ngagubrag, cekelana leupas. Atuh beuki ngeunaheun bae bikin Basurlan dengan anu karek leupas langsung dipake ngababuk hulu angan kenil nu hijina. Habak. Eta kenil ngaheunggeuk. Akhirna mah cekelana duana leupas. Nempok kejadian kitu, kenil nu tadi nodongkeun bedil kaget. Buru-buru manehna nembakeun bedilna ka arah Basurlan anu keur masih dongkok keneh. Ceger. Untung bae Basurlan racingeus. Manehna buru-buru narik salah saurang kompeni tuluy dipake tameng awakna. Atuh ceger pelor bedil teh jadina keuna ka baturna sorangan. Kuak. Kenil anu kabeunangan ku peluru ngagok. Tobat. Cek eta kenil bari kubrag main agubrag ku yang getih. Ari Basurlan teu miceun nu kasempetan, sanggeus maehna bisa salamet cileng buru-buru loncat kana rungkun. Kadenge ngaguruas tuluy kabur. Nempok kitu pimpinan kelir ambek tuluy mere parentah pikeun udag. Udag. Sabaraha anggota tuluy lulumpatan udag Basurlan. Mitra budaya Sunda Padidengan sadayana manawi sakitu ulah dongeng Sunda anu judulna Nyimas Kurniasih atanapi Kajen Ajur Tutumpuran bagian kahiji. Insyaallah dina sanes waktos urang lajengkeun deui. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin oge dipedar ku Pribados. Hapunten kakiranganna mun dia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.